di surga kesusurian baik. Akhirnya ditanya, ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu? Pedageun ngajawab, sugan salat kula biasa bae, puasa biasa bae, sugan atuh sedekah biasa bae kula mah. Haji boga amal naon atuh hebat kieu? Kula mah ngurusan indung hungkul. Kitu kula indung kula muriang, kula diurusan emak kula. Wayah mandian di pandian, wayah dahar di huapan, wayah salin di salinan, paling kula minta izin mak kula dek salat heula. Nya tuh tas salat batu kaburu sunah acan ngurusan emak deui. Kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh, besi hayang dahar teh, besi hayang salin teh, besi segala rupa. Kula ngurusan emak 7 tahun. Geus we kula mah ngurusan mah lillahi taala, ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala. Geus sakitu masyaallah emak maot. Akhirnya menang 2 tahun kula maot. Iya ganjaran ngurusan emak, ternyata kula geus aya di sorga. Mustika eta emak teh lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak. Geus kuari mah, geus nyaho kieu mah ye datang urang. Mah diusapan. Naon sih ngusapan cek kiai ge cenah ngurusan emak. Atuh mah mah sehat keneh, atuh kajian mah sehat naon kurang mandek urusan emak bae, mah hayang kitu jak macan gering. Kumaha dek diurusan nu penting mah tas ngusapan emak kudu. Sia naon ieu ngurusan, kudu ngurusan emak bae yang beli sekupi mah. Semua lain ngurusan sama garong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Urang meninggalkeun dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang. Jawara selesai ngajawarana, kiai selesai niaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana. Enggeussan ketika maut. Apakah caririk alam teu ceurik? Ekonomi tetap bae maju, politik tetap bae maju, segala rupa urang paeh ya biasa teh masalah. Teu aya nanaon. Korenganan urang teh ngamimitian hirup mu asli di jero kubur. Kuari mah biasa bae biasa masalah engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus di alam barzakh. Aya nu ceurik alam moal aya, gunung ceurik henteu, tangkal kayu ceurik henteu, langit ceurik henteu, bumi ceurik moal. Hiji bae anu ceurik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur paeh, langit geus kieu bae. Ketika Haji Pendi modar, cak batung ini giliran gua. Sedihin hiji acat. Hanya ahli Allah lu dipakai kesedih ku alam. Milu ceurik, bumi ceurik, langit ceurik, rimbasakeun kabeh. Saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi? Nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana, ngalengkah ka mana, bumi nyaho ka ahli Allah. Selain eta eueuh nu diceurikeun. Masyaallah kabeh. Selesai dikubur tahlilan terus 7na terus 40 ke 100 selesai geus kabeh lah bae potona
riwayat hirupna ditendenlah dina agenda geus agenda masa hidup dideulean ku anak, dideulean ku salaki, dideulean ku handetolana, ku tatangga jeung ku keluarga, tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah kuari mah ieu sapatu-sapatuna yeuh urang sedekahkeun sugan aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran, baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran, selesai geus kabeh. Nah nu tadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan kuari jadi ahli waris, hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah. Nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa, eueun nu ceurik, eueun nu mileuleung, eueun nu sediheun, tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzah. Bakal ditanya sabaraha taun maneh hirup di dunia, maneh teh dibere umur pake naon umur, maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing, maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cek Allah teh. Pernah nyieun naon maneh di dunia, pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ka akhirat. Renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzah kuari mah hirup lalaga semu hirup lumantak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup. Lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa. Tanya bangsa ririwa ya, ririwa kreditan ya. Tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia, urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai. Urang ngamimitian hirup tadi dinya, masya Allah. Tetapi horenganan aya lawang-lawangna. Jang menuju neraka aya lawangna, jang menuju surga aya lawangna. Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa, tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga, kemudian boga keneh indung bapa, eta adalah lawang surga. Deketan ku urang indung, khidmat ku urang indung. Deketan ku urang bapa, ladenan bapa. Paeh kurang geus eta teh boga lawang surga nikmat. Pamajikan lawang surgana salaki, asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana surga sakitu lawang. Ih nu mancak ieu hajah umamah makiyah cek urang mah hajah mamah makiyah mah ahli surga. Gila geus pokona mah geus kudu diaminin ke surga sebab salakina ridhoeun. Ya Allah nya nama keur hirupna geus nawaran kawin atuh ka Haji Supari walah surga aya ridhonya mah masya Allah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah. Waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak haju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae. Di ditu di Mekahna ke segede-gede mau baso, segede-gede mau baso. Asana Haji Supari wali meureun ye. Kita maksudna kieu pan di ditu mau baso, meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun. Teu meuli baso ke deung baso Haji Supari isi bilang baso di mana ieu? Orenganan di sisi jalan aya tukang baso. Tapi yang hebat gana mawaan baso baik. Ya Allah ya Rabbi. Tah begitu sababara poe deui ka Bali eta aya telepon doana cenah istri kedamang. Oh masya Allah peladina masuk ICU. Ya Allah ya Rabbi rada lain deui rasaan ngeun teu ngabejaan bae ka Haji Supari asana kula teh sok aya kos kitu tah asana ieu ka dieu asana sok
aya kos kitu mendak aya tadi kulama dek ka mana haji dek ngalayat ka sa ka haji anu salah nu muriat nya geus kieu bae wal kebal tanu dilayat cenah adi kula sok aya kos kitu tah sanes dilayat ku ka haji bae cenah terengeusan yes ya masuk macem-macem aya nu cager langsung anu pae lobana pae tuh saya umum dilayan saya umum didoakan berarti siapa yang mah bakal belum mah budaknya ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang kabar deui ya saya bagus lah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah carerik nya nama keur seserian di jero kubur ya Allah ya Rabbi inget ka buya bae Cidahu anakna maot carerik kabeh Aisyah kunaon yang jadikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talar salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya nah kan tuh kaja mama mawat ieu ngabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicencerikeun ku Haji Pendi atuh blohonan Haji Pendi jeung cerikeun ari sorga ih wonten nu kudu pikiran awak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi berenya orang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ke urang keur seserian ya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim namun hayangnya lawang sorga eta mun hayangnya lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kebelah dieuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majelis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga Masya Allah aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu kerja alam dunyana ya Allah ya Rob sederhana sholat sederhana biasa cara urang puasa ngan Ramadan hungkul tahajud kadang henteu loloba henteu duha gitu keneh begitu manehanana maot biasa bae nu nganterna gitu loba tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu bisa kitu ambalaya urang ibadah ge kan macam-macam ibadah maca sholawat biasa aya nu maca sholawat make metode tah Haji Wahyu tah Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah menang 5 doang nya nama menang 5 Haji Wahyu 7 Haji Nur 5 Haji Pendi mah menang hiji-hiji aca tuh menang hiji-hiji acan kakarang hadiah ada beda ibadah pakai aturan khusus atuh lain deh sebab geus mengandai ruh urang baca sholawat biasa lah atuh 1000 2000 babari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam atuh kararuan bere ku kula cara kieu maca sholawat bae ngaji kieu coba macana sabaraha 4444 deh kecil aja selama 8 hari kecil aja deh kula gosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula macana ayo geus aja ka Madinah ka masjid kabeh ila hadratin nabi hiji tapae Haji Nur ila hadratin biasa Allahumma sholli 2 temodar eta sa mobil 50-an nu tamat kabeh daya Haji Pendi mani kula mah teu maca emang gua nyaho cenah ya awak asalnya jadi di antara 50 pang bloona nyana
Ibadah teh kos gitu hayangnya sekarang jangan jahare cina ibadah ulah disangka babari ibadah teh kurang ke ibadah biasa mah gampang tapi make cara tersendiri ternyata hese kurang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah la ilaha illallah kok maju pengen lima ayat caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ya atuh kuat sama 1000 ge bangsa gelut belon kabeh tapi make cara tersendiri boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam gila dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat cara zikir cara maca Quran babari maca Quran nu biasa mah tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana lain makhorijna lain suarana lain lagamna tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi gila nu arese aya guruna kos kitu teh. Nah para jamaah kaum muslimin dia mah cerita lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di zarahan teh bisa kadanya soratna Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah iya aya hiji jelema lu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad Masya Allah kerdiu dina kursi anu wah saya caritakeunana di surga kerseserian bae akhirna ditanya ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu pedegeun ngajawab sugan salat kula biasa bae puasa biasa bae sugan atuh sedekah biasa bae kula mah haji boga amal naon atuh hebat kieu kula mah ngurusan indung hungkul kitu kumaha indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian wayah dahar di huapan wayah salin di salinan paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh ka salat teh kaburu sunah-sunah acan ngurusan emak deui kadang-kadang kula mah ieu bae dihareupeun emak besi hayang nginum teh besi hayang dahar teh besi hayang salin teh besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun geus we kula ngurusan mah lillahi taala ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga mustika eta emak teh lawang sorga untung jelema nu masih keneh boga emak geus kuari mah geus nyaho kieu mah ye datang urang mah diusapan naon sih usapan cek kiai ge cenah ngurusan emak atuh mah mah sehat keneh atuh kajen mah sehat naon urang mah urusan emak bae mah hayang kitu jak mah can gering kukala dek urusan penting mah tas ngusapan emak kudu sia naon ieu urusan kudu ngurusan emak bae yang bersekupi mah semua lain ngurusan teh garong iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim mentak inget ka abah ya abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia bae geus kebalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hijina muriang deui tah eta mustika cak abah urusan geus sia kula ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta kan aja peneh mustika teh keris nya nama otak kenapa ngeres nya nama nya mustika teh keris gimana ge keris ambalaya wow menang melian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tayalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadahna mah sarua jeung tadi tetapi barang maut masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ke tujuhna aya di cahaya ke kadang malam jubah aya di cahaya
akhirna kaget ikut cahaya datang ke muncar kieu akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masya Allah aya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal tedayakeun ngabejakeun tapi ternyata akhirnya ngabejakeun ceknya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa lempang akhirnya kakak kula nu sejenna sararibuk tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula ada 3 tahun urusan abah terus tes abah maot tentu kula mah biasa bae lila deui ka maot tah ku ari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta 3 tahun urusan abah masyaallah cek kula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan kudu ada teu kungeunah-geunah ngurusan kolot tah ieu istimewa temandak ieu ka anak Haji Supari lawang pertama geus eueuh anakna ieu tinggal lawang kadua geus urusan kawinkeun eta urusan garan ya Allah ya Rabbi geus mulai ti kuari tawaran emang abah geus sayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu diceritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa sakanjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pemajikan lawang surgana salaki geus wal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa jeung dihampura kita babari jasa jawe mah mantak geus ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pemajikan ulah datang ka raheut salaki mantak pakai baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka henteu ulah ganti atuh nu ieu teu kos barong ganti deui atuh nu ieu gage teu resep beulikeun atuh ka tah sia tungtung sok aju kitu tah eta segala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teh kakak resep geus ieu mah teu aing resep make baju kos kitu bangunna sih mah gendut ulah make baju eta blah pajeun mun mah penting mah tukang ojek resepeun bae kan teu salah tah kos kitu salaki masyaallah asal salaki resepet geus sorga lawan sorga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta masyaallah ka salaki teh digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng lain ieu kakak kopi atuh nyokot geus diboga cokor bae pemajikan puara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah ya Allah geus aja tuh salaki dan nyokot sorana nyokot deui kopi geus aya tah aja naon deui itu sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar coba nyokot emang teu boga leungeun ih di pemajikan puara ieu mah tah eta kos gitu pan senep teh salaki teh senep tuh nu kudu masalah kopi kek tenang hayang kopi naon kak ih kapal api aya kapal meledak aya tawaran ieu jaritakeun lawang surga ya Allah ya Rabb pokoknya asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan surga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata orang urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup nu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salila hirup sia ini siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot eueuh dibawa jadi milik batur geus paeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun mengerenung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah
siasa gitu beres selesai geus. Tapi horenganan nu bogana mah halalna dihisab haramna disiksa. Renungkeun ku urang mimitian hirup di jero kubur. Masya Allah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca Safinah, bisa maca takrib, bisa maca Fathul Muin, bisa maca tafsir, dipake naon ku sia ilmu aing. Ayo ge kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aslinya seperti eta. Segala rupa bakal ditanya, naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat. Masya Allah, perjuangan ke akhirat teh naon urang ke waktu di dunia bakal ditanya, naon lu pernah diperjuangkeun ku urang. Iyalah sebuah renungan ketika almarhumah maut, urang kumpul di dieu. Ternyata diundang ku manehanana, kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang mimitian hirup di alam barzah. Nyana nunitah bejakeun kula geus ngarasakeun di alam barzah. Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun. Minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah, keur hitbah teh ngalamar, balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuat dua huat plek teh. Kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon. Waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah, dan sebuah renungan, ulah asa maneh urang sehat, ulah asa maneh urang gagah, ulah asa maneh urang teu kaya, ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae. Sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dieu. Eueuh nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngingintil bae. Ngingintil leureus lamun bagus mah nya kasetnya seungit, lamun jorek ngingintil bae. Urang ke di kubur saya itu batur maneh. Iya ieu tuh boga batur bos ieu ku di dunia sok macem-macem. Saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararasep we mah jore amat. Iya eta nyedekeun si Mbak. Oh ieu kula caknyana anu susuna ojol jeung baso teh. Ditataan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun, amal maneh. Jadi kosiah dumungan wae jeung amalna kosiah. Idit nya ka ditu, moal bisa idit timimiti ayeuna. Sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir. Isuk pageto bakal ditimbang kula deuk milu bae. Ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula deuk milu bae. Ya Allah ya Rabbi, endeu kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang. Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kasetnya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat. Jadi dunia mah paling ge boga batur teh modal Haji Pendi. Jakos kitu jana mah akur jeung disolehar ngan eueuh buntutan doang. Jakos kitu ieu mah kok kaset amat. Oh ieu teh salat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, tahajud, duha, salat hajat, zikir, baca Quran. Nah ieu dibentukeun seperti kula teh amal anjeun teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakedeung deui ge bakal aya malaikat munkar nakir nanya, ulah sieun kula nu bakal ngajawabna. Tenang be, tenang kula nu bakal ngajawabna. Engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu. Pokona tenang we kula selalu milu sampai ka sorga. Ya Allah ya Rabbi. Senang amat. Tah nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun. Coba-coba urang nyieun kasenangan. Nah, malam ieu jam 2 hudang. Nyieun batur jang dikubur. Pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanna bakal ngacaang. Jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud. Nah, eta kan geus nyaho tah. Geus nyaho. Lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2. Insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ieu nyaho. Sok nyaho pageto aing paeh mandi urang wudu. Allahu akbar. Jang nyangan kuburan ieu aing. Berarti boga keyakinan tah. Tapi lamun ge mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan. Lah isuk bae lah. Malam ieu mau tunduh keneh sakeun. Isuk bae isuk udang deui.
Dele jam 2 kepe jam 3 abe deket ka subuh kan ngeunah deket ka subuh mah abe terus ka subuh urang malakah urang nantung teu mah henteu we malam ka 3 inget cak kiai ieu mun udang ti penting tahajud nyangan kuburan sakira teh aing mun udang aju tahajud caang kuburan engke bela jang ora keneh ieu pasrah teu boga bagian berarti di jero kuburanna poek di jero kuburanna poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah didinya dikubur haju aya jelema tempatnya bagus dikubur di sisieunana cacaangna kadinya tah cacaangna kadinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui didinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna kadenge gandengna nah haji pendek kan geus mesen bae ceknyana aing deketkeun ka jawara abe kadenge genjreng-genjrenganana nah jana geus wasiat ka anakna kubur saya di jawara anu aya tadi pondok mah jawara cok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya ceuk kana atuh malaikat geus senangan akur ieu mah ceuk kana ya geus tah eta lah para jamaah kaum muslimin mentak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket mang anu aing mah kubur bae deket kiai anu aing mah kubur bae tah milih kuburan mentak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang nyana ibadahna getol inget bae kula getah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tanggal subuh maca eta kesimpulan nama maot bae pas 17 Agustus maot kula nanya ke abah ieu bakalna dikuburna di mana di ditu di kuburan gede pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh ulah di ditu bae di kuburan gede kunaon emang di ditu nu bagus ieu Ki Amin bagus supaya di ditu kacaangan kunyana seperti eta Masya Allah. Nah nanti kurang mun bisa apa dikubur deket Kangjeng Nabi di itu di Madinah kayak dipek-pekan saya ku Arab itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sinar Kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro lampu anu caang turnyangan karasa ku urang dibaca ku orang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir urang kuari daek diuk di dieu teh aya sirajam muniro mun disompralkeun mah aya Kangjeng Nabian di diri urang teh sompral teh maksudna sinar Kangjeng mentak ngadengekeun Al-Qur'an ngadengekeun Kangjeng ngadengekeun kitab urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng. Coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resepet ngadengekeun hadis Kangjeng moal resepet ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resepet sebab sinar Kangjengna ayangan katutupan di dieu ge ieu kuari anu katutupan mah beda heuai bae heuai ulah kasinggung heuai atuh masing-masing bae sih atuh biasa bae. Nah iyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atba' tabiin nurunkeun deui ka atba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahudang dipeuting bari kiih doang ge muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh mawa sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu almarhum lagi hadir di dia ningalikeun cek almarhum wauheun ka kula aya teh saha nu belah katuh diajak betul
almarhum gitu mau kudu didinya sih tuh ya Masya Allah kan. Nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang naimul qabri babari diomongkeun anak mudah-mudahan menang naimul qabri ye ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang naimul qabri cak aing moal percaya sia ka aing lamun teu tobat mun tobat banget tuh Allah maha segala-galanya tukang main gaplek mudah-mudahan cenah menang naimul qabri goblok bener mau balak genep ka jero kuburan menang naimul qabri boro-boro tukang main gaplek tukang ngadu kotok si eta ge wallahu a'lam ya Allah ya Rabb lamun teh tobat mantap aya pintu tobat mumpung orang masih hirup tur orang dibere sehat satu kesempatan nu pernah judi nu pernah mabok nu pernah korupsi nu pernah nganiaya menzolimi wayahna memeh maot tobat heula komo polisi gua tama kudu beneran tama tobat na kudu ngajungkel TNI kudu jujungkelan geus mah tobat dah sarua urang ge sarua masa nganjana mah leuwih bae gitu KBH Masya Allah urang hayang menang naimul qabri sakumaha tadi cek Kiai wes supaya urang menang naimul qabri lamun didinya ngamimitian salamet kadituna ge bakal salah iyalah aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim wow ngajina pohara dakwahna luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkar luar biasa hebat begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe gelis Masya Allah sifatan gelis teh cek urang parahyangan mah hiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun seure opat gadona endog sepoto panu di imah mandog hijian cangkengna kitu ngabiola bitis ngabuah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah mapan buah nangka bitis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Kiai Ibrahim hai neng kok amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahoanan cek si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka lagi Allah tuh kumaha cek Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh ye cek Ibrahim ulah wakadeuleu salatna ulah wakadeuleu puasana ulah wakadeuleu naon tah teu make jilbab berawigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng seurinya na cek ih seuri cek Ibrahim dicarekan si seuri sekali deui tasir wigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali ya
sia kunaon ku aing dicarekan aing amar ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum Kiai ulah haju galak-galak lah Kiai kakarek boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok asa kitu lantangan ka aing kawin sia ku aing ke neng aing kitu kunaon pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur nah cek nyana karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu ambo ji aing ke pan geus nyeun yayasan goblok je aing teh geus di luar negeri aing ieu belajar teh cek si neng teh kiai ulah usil ku sebab kaulah teu make jilbab kadele rambut atuh kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anut ka tempo rambut teh peureum eta karak kiai aing masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah dah terus gitu mah masih keneh kiai dicak makhluk cak Allah macan puguh je cek Ibrahim boleh oge ya pemahamanana lain lalaga cek lain neng hampurannya mantap sia ka ditu hebat tetawa balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santrina pan kiai teu nongkrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongkrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon henteu kiai rahasia geus ngambek deui urusan lalakan jeung awewe bahkan lamun urusan jeung awewe deh atuh geus tsunami nah ke sekedar teh kiamat heueuh aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet bener oge tah awewe teh ke secara lain diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing neuk balik teh ya pamit ceknya mantok sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa saja lain deuk diteangan aing deuk guru teangan kumanehanana kapanggih Masya Allah keur nasbeh benyana di hareupeun imah cie ulah nurutan sia yes. Langsung Ki Ibrahim assalamualaikum hayang aing endit sia ambo ceki Ibrahim awewe gak gelis ngorek kene sekitar umur 35 tahun maksudna ieu sih ditanya boga salakitan endit rek mayan teh ulah ganggu aing ya Allah los teruskan usia dakwah ka ditu cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum besi salamet tah ti bahasa eta neng ieu mama iya kula mah guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah lah jangan kan itu guru jangan gusia kan itu guru saya mau mal boro-boro ngamurid kan aing mawa awak sorangan wallahu alam ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim boro-boro ngamuridkeun ka batur indit Masya Allah balik deh Ibrahim ka imah tambah ilmu aing ceuk
Ya Allah tasi awewe ku pohara-pohara teh aing neuk neangan ilmu deui ayeuna can cukup horenganan ieu nyeun pasantren nyeun yayasan model kos kieu ilmu aing kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan dakwah teh demi kemuliaan dakwah teh ngan sakadar neangan piduit Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari mah neangan guru cak deui anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Abi Ibrahim di Siklu. Oh. Aya naon nih Ibrahim? Ulah deuk masantren we di dieu. Ibrahim lain boga yayasan teh ha? Boga masantren bener. Atuh kok deuk masantren di pan bejana baheula ti Misro. Oh, sakira teh abdi ti Mesir. Tapi acan meujeuna ieu teh ilmu teh deuk tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah deuk neangan ilmu. Maksudnya ilmu naon? Ilmu supaya lempeng be hati teh supaya hayang bae karena ibadah teh mah berat karena ibadah teh atuh sarua kitu mah sacenah teh aing ilmu kos kitu macan boga cek Ibrahim orenganan pada bae mengkonon ge aing balik lah teh jaman bal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih terakhir aya ngaranna Abu Bakar cek ya Abu Bakar Ibrahim ayo maneh ieu deuk masantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah resep bae ibadah resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe di mana tuh nu imahna li dia lempong ka ditungke mengkos getah eta di taman lu nyarekanan kula eta mah lu nyarekan enggak sakela belajar mereka geus kula datang ka dinya ayo tadi tarima terus nyana guruna aduh lamun kali itu depan lamun kula kali itu haju dicarekanan bebeakan kan waduh geus bae di kiai bae lah jadi belajar deuk di kiai bae henteu tadi itu bae mumpung nyana aya keneh kali itu atuh minta izin jeung minta doana kula deuk berangkat ka ditu nya sok diizinan jeung didoakeun datang deui ka awewe begitu nyana bangsa 10 meter kena geus kieu bae di ka mana sia cek Ibrahim pohara aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk lah terus bae lah terus di ka mana sia henteu kula mah ka dieu pokona deuk belajar bae ayeuna mah ieu bingung kula mah nyebutna bingung naon nyebut ibu atuh jeung ngora keneh neng atuh ja masa mak-maknya sebut nih can bejeuna nyebut naon yuk enggak sakudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula mah belajar bae di dieu kajeudeuh dikukuwakeun ge sia dititaku Kiai Abu Bakar nya jan kada teh balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajaran sia bogohkan ka aing kanyahoan ya Allah ya Robi hate aing kanyahoan Masya Allah ya sih ku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes gue rima mana lamun ndek belajar di dia tuh masalah ya tapi tuturkan naon perintah kaulah insya Allah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaulah dek nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun ya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok
Cak Ibrahim ya, Masya Allah ya, biasa di imah maka spring bed AC segala rupa ayat imah di kandang kotok cicing saya di situ menang sepoe menang 2 poe katilu poe bebe jadi iya kula jebutna neng apa ibu sih sebenarnya terserah ayah naon sih kadede iya atuh ulah di kandang kotok teh atuh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheuk ibadah teh kajen teh dikiaikeun diustadkeun dimamakeun sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ke sifat hewan nah mana Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok ambo-ambo sakiana teh sia ngahiji jeung kotok si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi dihijikeun geus geus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur bedana ai embe mah sasadana ai sia mah sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cenah isin aing tuh lamun gedean kene ke sifat hewanina sanajan itu rupana kotok suasadana kokrong ari sieu mah sasadana beda tapi hewana makur sieu mah ban sasadana kutub robane tah eta mah sasadanya naon bedana jeung kongkorongo kotok kotok kongkorongo hayang parab saya eta ge kutub robani hayang parab atuh akur tuh Ibrahim jahil ya jajana teh Masya Allah terus itu mengaku Aisyah can ngaku-ngaku datang ke kuali malah ngaku wali goblok kartu namana Kiai Haji Supendi AF yayasan Asupendia Al Jahanamiyah dihandapna aya waliullah tol ya udah kudu disere dia mah nah langsung dibere wirid sholawat jeung zikir wah sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikan ke dieu robahkeun sifat hewani nepi je berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus legit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dia Ibrahim tah geus seuri tah cakena ye sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogo ka aing aya kene eta teh lamun masih kene aya bogo-bogo salian ka Allah enggeus moal beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh ketebak bae atuh kubapan bogo mah hese iyalah atuh sieu mah lain hewani deui mah lain hewani deui embahna hewan akhirnya langsung dipindahkeun tah kobong wali di dieu pindah Masya Allah jadi pondok ge bertahap kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah kedua kali heuh dua kali mah geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji kacinta teh ka Gusti Allah we hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ning ke manusia ka hewan kudu dihargai
ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah, rek orai, rek babi, rek anjing, rek singa, rek ayam, rek reungit, hargai ciptaan Allah, tapi cinta mah hiji bae Allah. Oh bener-bener mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa. Nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede kadi badah teh geus jadi murid gaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari ngaji alfiah johar makdun mantek lah fatul muin fikih jeung usul fikih lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadis gampang nu kos kitu mah bahkan bisa dijualan kos kitu mah ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge ngabersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus eueuh kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelmaan. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah karasa maha agungna Gusti Allah. Tata dina mah ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega maha kawasa Allah dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Tata dina mah ningali bumi teh biasa bae gampar tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema geus Ibrahim balik ayeuna jung balik alhamdulillah yakin kuari mah geus teu hayang ngaji hayang nage ibadah nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunnanan uang miftahna ge gede kamari mah kan kitu atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunnanan loba murid deh haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah hiji 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan ketika jelema geus teu hayang kana dunia anu nutur-nutur ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun ketika si ieu hayang kana dunia na kabur malun tah kos kitulah konsep ilmu Allah. Akhirnya Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah kan indah horegan lain ibadah teh geus nyaho kanu diibadahan mah nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun tapi kolbu mah lain maha luar biasa eueuh papadana Gusti teh kalamna kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeunana kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bae ku ngeunaheun lamun bener cara nu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih kan coba sih 10 menit dan ditah maca Quran
asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg tuh beda nah ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya orai ngaringku barang dideuleu eta orai teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu orai teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu orai karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak orai kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dan daunan diperban make sorban manehanana eta orai teh gitu gide-gide robah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke arti siapa bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pendi itu mah jahe kok situ mah tuh hati langsung kolosot orai Ki Ibrahimna langsung ke guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teges teteg tadi manggih naon di jalan orai kan kanyahoa ku maneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel orai jeung moal kudu diganggu orai lantaran geus ngahargai ka orai eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung orai-orai anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 geulis deui atuh malekeun ka sia mah sanjat kikieuan ge ya boro-boro orai itu urang sikul ke teu hayangeun ka sia mah boga senjata pelet isin tak ka bajambul nya mah teh kudu dipelet asal dipencet daekeun tuh bener bae pamit bade anana ti guruna ya Allah orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah carerik orai teh Ibrahim datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan awas ya kowe teluh ya can puguh can karu geus teluh mah atuh sawas ya kowe dipelet-pelet eta teluh keneh nah sia raja pelet sia mah mantap raja teluh ya eta mah budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing aing naas hirup ya satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar itu di tengah perjalanan aya aki-aki ngapa borokna masyaallah gede borokna gede bau geus garigug bae kieu Ibrahim datang kan assalamualaikum salam enon Ibrahim sia jauh ka ngaran berarti lain samarangan nih jelema tuh ki ieu borok geus lila ceuk aju kumaha lamun kukula diobatan nek daun tuh maneh peduli ka kaula hate maneh bae lempengkeun ye pana juga aing deui wajib kajen jaga tuh borok wae lain kitu kula kuari mah hayang urusan maksudnya ieu teh rek dirapihan ku kula aju dibungkus supaya
cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa cager atuh ibadah TK kos gitu. Masya Allah aing manggih di beja lemah kos gitu. Ke emang kumaha gitu ieu make jeung embung ieu salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh ketika urang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah nik daun make jeung hese-hese teuing ibadah kos kitu mah da zahir wungkul yeun nu hese mah qalbu lempeng ka Allah bener Cak Ibrahim teh henteu kieu bae kula mah hayang urusan akibat ieu mah ieu supaya cager embung aki teh keras ngomong embung tah kula mah nu batak embung eta kunaon teh coba ieu kieu nu batak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh aku ari di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah Masya Allah luhur amat ki eta ilmu toh pan si ieu mah lain dagang teh ya dagang karung ye timbemeh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apa minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ya abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburna disiksa emang siksaeun sih sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang Cak Ibrahim ilmu lain letik-letik ilmu ieu anu hese geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta Masya Allah karim can aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah tong lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeunna ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese ketika urang kawin urangna kasep kebenaran boga pamajikan teh nya hideungnya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh nya tapi ku urang di teu diurusan beus sasadana moal beres tapi purukutut kebon kurang rapi kurang diusapan weh jadi pacawarna atuh ieu mah geus majore pamajikan dari urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan tah urusan yang geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hate geus moal kebel geus takdir ti Allah kos kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep teu ibadah abdi basake ge mengendal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah Masya Allah nikmat tumarima karena kehendak Allah iya dupang mahal-mahal tambah dari ilmu Cek Ibrahim teh nikmat torenganan dah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmu na geus liwat tina ilmu biasa ngeunaheun mun hudang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih maghrib teh seserian alhamdulillah Masya Allah manggih peting teh nikmat peting bakal zikir ke Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peting seserian
ieu ge asal penting seserian. Ieu ge mentak loba urang lembur kunaon seserian teh sih? Gorenganan, kurang obat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu urang keur carita seputar ilmu. Lamun kajian Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil umam. Ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kaula, jauh melung ti mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos, lain alim sembarangan alim. Abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu. Ai jelema ibadah teu berilmu memang kumaha kitu, geus loba dongengna. Ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu. Anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah-penceramah teh ambalaya. Tuh kan jelema bodoh aju salat berjamaah. Kebenaran mualaf. Ya. Begitu sujud ieu na ya katoker kadinya kamu alap. Mualaf noker deui kan ka tukang. Kudu tukang noker deui. Oh ka ditu sos. Cek mualaf teh boh horenganan salat kudu toker. Eta karena bodoh kan. Eta gara-gara bodoh mah kos kitu bae kajian kumaha. Ya saing mah malah berjamaah deui cek nya emang capek. Aku nah tuh kudu silih jejak gitu cek kitu. Akibat bodoh. Aya deui, bodoh malah deui. Itu mah subuh salat. Ieu cerita nu bodoh abid bodoh, ibadah tapi bodoh. Begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayt maca doa kunut. Ai ngada pohoan teh cak makmum teh kun. Cak imam pan kun-kunan ya. Ya kan? Tuh ngabejaan maksudna mah kunut kan. Kun. Beda kan cak imam. Wah, berarti kuntil anak lumpat. Aju makmum ge lumpat tadi kabehan. Pantet tarolol kabeh. Yo, data keluar Pak udang-udang. Geus capek karena kieu bae, masyaallah. Cak makmum teh, imam, kunaon kieu melumpat? Si anu ngabejaan. Ngabejaanan cak sia cenah kunti. Kunut.